Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up yo kembali lagi dengan channel Dede Sopian. Oke guys, saya Aang Martin, si ganteng kalem gede huap si olok hejo. Oke, kita akan membuat konten terbaru yakni melogat kitab dan slogan. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe videonya. Tonton terus videonya. Ini dia Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana biulumihi wa amadana bi asrarihi min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat asmana Allah, sifatna Allah, Ar-Rahmani anu maha welas, Ar-Rahimi tur anu maha asih. Alhamdu ari sadayana puji anu opat, lillahi eta tetep kagungan Allah, Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Wabihi sareng wungkul ka Allah, nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya, ala umurid dunya kana sapirang-pirang urusan dunia, waddini sareng agama. Wasalla sareng muga maparin rahmat saha Allahu Gusti Allah, wasallama sareng kasalamatan Allah ala sayyidina kadunungan urang sadayana, Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimin nabiyyina anu jadi panungtung sapirang-pirang para nabi, wa alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi, wa sahbihi sareng sahabat Kangjeng Nabi, ajmaina tegesna sakabehna. La haula teu aya daya pikeun nyingkahan kamaksiatan, wala quwata sareng teu aya kakuatan pikeun ngalaksanakeun kataatan, illa billahi angin kalawan pitulung Allah, al-aliyyi anu maha luhur, al-azimi tur anu maha agung. Paslun ari ieu eta hiji pasal, arkanul islami ari sapirang-pirang rukun Islam, khamsatun eta aya 5. Syahadatun nyaeta hiji nyaksikeun alla ilaha kana yen saestuna teu aya deui pangeran eta tetep illallahu angin Gusti Allah, wa anna Muhammadan sareng saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi eta utusan Allah, wa iqamus sholati sareng kadua ngadegkeun salat, wa itauz zakati sareng katilu mayar zakat, wa saumu ramadhana sareng kaopat puasa dina bulan Ramadan, wa hijjul baiti sareng anu kalima munggah haji ka Baitullah, man kajalma istata'a anu kawasa ieu si man ilaihi kana itu haji sabilan di jalana. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.